Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Ji? Naon? Kinya kieu, Ustad. Pan Pak Haji teh arek ini ke Jakarta. Anu masalahna mah kieu. Pan eta teh kebon teh sok loba nu ngajarah wae ku barudak lah. Gila ada haji kontrol oge barudak teh ning ngarebutan sampo, ngarebutan huy, cau, kabeh we teu dikontrol teh. Pak Haji kurang leuwih saminggu ke Jakarta. Ayang iya geus rindu ka incu kieu teh. Gitu. Nya pesan teh kieu mah Pak Haji mah yakin lah, percaya ka Ustad. Gawean we heuh. Ku Ustad asupan makhluk we pokona mah. Jadi sedang karapokeun. Sugan kapok. Percayalah Pak Haji mah ka Ustad. Tak kitu ti Pak Haji nya. Ti Pak Haji kitu. Omat ya. Kudu digawean pokona mah kana karapokeun. Nyatanya Pak Haji minta tolong ka Ustad. Ya. Mohon atuh kitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon siap Ji, siap sih. Insyaallah urang damelannya. Juga sing salamet di perjalanan Ji. Nya keuna ieu malah urang gampil di dieu lah ku abdillah cobian. Jarak jauhnya siap. Ah, geuning si merang. Merang tadi gerak kadieu. Adieu. Adieu. Naon? Aya kabar Kabar naon, Ji? si Haji Gemoy teh keur ini ka Jakarta. Oh gitu. Heeh. Ayeuna urang jarah kebon-kebonna mumpung cerah malila. Wah, Oh. ayo atuh. Ngayuk mau eta mah Karung. karung. Ayo atuh. Urang jarah kebonna campeuna, huina, cauna. Urang beakeun kasempetan. Ya, Ayo, ini ayo. Tidinya teh bener. Haji Gemoy teh keur di Jakarta. Heeh, wadon aya urang jarah kabeh. Oh, ayo.